Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana bil muwajahah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sadayana anu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana hancanu katunda dina kitab Sapinah halaman 15 paslun. Ari ieu eta hiji pasal alamatul bulugi, ari pirang-pirang cirina baleg, salasun eta ayat 3. Tamamu khamsa asyarota sanatan, kahiji sampurna umur 15 tahun, idzakari dilalaki wal unsa sareng di awewe, wal ihtilamu sareng mimpi jima, idzakari dilalaki wal unsa sareng di awewe, litis sinina karena umur 8 pirang-pirang tahun, wal haidhu sareng haid fil unsa di awewe, litis sinina karena umur 8 pirang-pirang tahun. Hadirin jamaah sadayana, dina ieu pasal bade ngajelaskeun ciri na baleg. Naon pangna kedah ngabahas heula ciri na baleg? Margi khitab Allah sareng Rasulna, wajib salat, wajib ka jalma anu baleg terboga akal, diantarana salat. Upami entos dincak baleg, maka salat wajib ke setiap individu, ke setiap jalmi nutos baleg. Janten upami teu acan baleg mah can wajib salat. Aku margi kitu urang kedah terang heula cirina baleg. Bahwa cirina baleg teh aya 3. Nomor kahiji, tamamu khamsa asyarota sanatan bidzakari wal unsa. Nomor kahiji, cirina baleg teh sampurna umur 15 tahun di lalaki atanapi di awewe. 15 tahun teh hitungan sanes hitungan bulan syamsiah, tapi hitungan bulan komariah. Tah ketika nos nincak dina naon 15 tahun itu nincak dina 15 tahun, maka eta jalmi rek di istri rek pamegat, maka wajib salat. Itu cirina baleg. Kadua, cirina baleg nomor kadua teh wal ihtilamu, mimpi jima. Nah kumaha mimpi jima tehnya? Mimpi jima itu cirina baleg. Mimpi jima nama rek kaluar cai mani atanapi henteu kaluar cai mani, rek di lalaki atawa di awewe. Minimal jalma anu tos mimpi jima teh minimal litis sinina, di mana geus umur 8 tahun, rek di lalaki rek di awewe. Jadi di mana geus nincak umur 8 tahun lebih sahari pek teh tos mimpi jima, berarti etana cirina baleg. Dina mimpi jima nama wa ilam yahruj al mani, sok sanajan teu kaluar cai mani, teu kaluar sperma minadakari ti lalaki atawa ti pamegat atawa ti istri, atanapi kaluar sperma sok sanajan teu mimpi jima tapi geus kaluar sperma, eta oge keur di lalaki hukumna geus baleg. Kaluar sperma mah erek karasa atawa henteu karasa, oge kaluar cai mani spermana teh sawaun kharaja min tariqihil
murtad keluar spermana teh tina jalan biasa atanapi jalan anu teu biasa. Tah itu dina cirina balik nomor kadua. Atawa keluar spermana teh keur sare gara-gara mimpi jima atanapi keriak doh keur nyaring keur hudang ujug-ujug keluar cai mani eta oge wajib adus oge termasuk balik. Atawa bijimain kusabab jima oge itu minimal 8 tahun eta geus kaasup balik. Au ghairihi atawa salianti itu mimpi jima. Pidakari wal unsa litis isinina, ciri balik nomor kadua ngimpi jima teh minimal litis isinina umur 8 tahun rek di pameget atanapi di istri. Komariatun tahdidiyatun ingdal bajuri. Jadi usia umur geus 8 tahun ukuran bangsa komariah lain samsiah eta hek terus weh mimpi jima eta termasuk cirina balik. Katiluna cirina balik nomor katilu teh wasalisuha al haidu head pil unsa nganari head mah ieu cirina balik nu katilu khusus kanggo istri wungkul. Pil unsa da lalaki mah moal head. Kumaha lamun lalaki keluar getih misalna rek lawang hareup lawang tukang eta lain head berarti eta mah panyakit. Litis isinina minimal istri geus kaasup head, istri geus head teh minimal istri umur 8 tahun. Itu kaasupkeun ciri head. Bari 8 tahun teh itu kira-kira na umur 8 tahun. Matak tipayun diterangkeun dina bab rukun Islam, hiji syahadat, 2 salat. Ya salat wajib ka jalma anu geus balik. Ketika can balik mah misalnya budak umur 7 tahun, budak umur 8 tahun teu wajib ka budak, teu wajib salat, wajib ka orang tuana, wajib nitah. Ketika budak teu salat hek nu can balik, budak teu dosa, nu dosa saha? Kolotna karena teu nitah ka budak umur 7 tahun atanapi 8 tahun. Ketika budak 8 tahun rek istri rek pameget tapi upami istri teh acan head, upami pamegetan ape istri teh acan naon, teu acan kantos mimpi jima, berarti can nepi 15 tahun sok sanajan tos dugi 14 tahun ari can head mah jeung can mimpi jima itu can kaasup naon, can kaasup balik. Matak can wajib salat keneh berarti wajib naon? Wajib ka walina, wajib nitah jeung wajib nyepret ketika budak naon? Ketika budak henteu ngalaksanakeun salat, wajib ke orang tuana kudu nyepret ka eta budak. Takwal haidu fil unsa litis isinina. Head mah khusus keur istri anu umur 8 tahun. Jadi kesimpulan ciri na balik teh aya 3, hiji karena umur 15 tahun rek di lalaki atanapi di awewe. Nomor kedua karena mimpi jima rek di lalaki atawa di awewe minimal umur 8 tahun. Katilu head khusus ke awewe minimal umur 8 tahun. Rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.